Mah. Pancek nomor hiji teh mah. Pancek nomor hiji teh. Mohon lah. Muhun lah. Pancekeun wae lah. Pancekeun. Kan cep. Lancep. Etakeun we. Pancekeun wae lah. Tuh, pancekeun wae can terus. Kan ada wabian dalam betul sama kalinya teh. Iya, orang Sunda teh. Oh, paling cuma mang bacan ieu gering nama dorana. Abdi ge sok ti kaler eta teh. Doran teh ti Mang Herman. Sok ngateun teh. Bae gitu bisi eueuh mah pacul bae tadi mah ka dieu we bisik macul mah dado pacul mah aya 2 di dieu ge. Saya kan teh hiji. Doana teh. Hah? Doana. Besokannya abdi mah ngiring raos ya gitu cok geuning. Abdi ke isi dikadukeun maru mau teu ngaranna. Ari urang teh kan nomor 2 wae. Naon? Kana pencoblosan lainna. Nomor hiji. Nomor hiji. Oh, can arapaleun. Can arapaleun nya. Kan nomor hiji itu mah. Nomor hiji Pak Anies mah. Ramai teh di ditu Pak Anies. Page itu Pak Anies dieu. Bakal ka di Garut. Dieu tanggal 8. Geus Bapak Anies we nomor hiji lah. Pak Anies ya oke. Pokona mah dijamin lah. Pak Anies. Kitu. Tah anu dahar tah si Acoy tah. Eta Mang Acoy ka mana Mang Acoy? Ka Pak Anies. Coba apa tadi? Coba kan ada itu di lebaknya nomor 2. Kan bae. Lah dia mah yakin lagi kumaha nomor 1. Cek di mana-mana ge. Sarua. Bapak Anies pokona urang Kuningan. Orang Kuningan. Tuh terangeun emang eta. Lain oge atuh. Orang Kuningan. Ya orang teh atuh da acan pernah di presidenan ku urang Sunda mah. Urang Sinang Raja. Pernah baheula kana zaman Soeharto ku Pak saha teh wakilna teh urang Sumedang teh. Oh, itu Pak Umar. Umar Wirahadi. Umar Wirahadi Kusuma. Nah, etanya ti Sunda teh nya kantosnya. Urang Armam nama sok. Tuh. Ngiring raos. Mangga. Orang kumahan. Apa harita teueuh eueuh harita jeger-jeger apa di kararung mana kudu harita. Kerjaan Presiden Soeharto mah. Pak Umar. Alhamdulillah. Babang sapreman pernah nih haritanya. Oh di basmi, di karungan. Saya bisa nu panas saya. Cai panas munjo, cai panas munjo. Oh, itu